Panalukan Talaga Bandung Purba, Bituna Gunung Sundaku, Prof. Dr. R.P. Kusumadinata, Guru Besar Emeritus Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung saacan Perang Dunia Kadua loba pisan situs jeung artefak nu kapanggi di pasir-pasir sabudeureun cekungan Bandung. Situs jeung artefak-artefak ieu geus dicutat ku Kunixwal 1935 jeung Routledge 1951. Situs jeung artefak-artefak ieu kapanggihna di puncak-puncak pasir anu luhurna leuwih ti 725 meter ti garis sky laut. Fakta anu bisa dijieun dasar yen fungsi ayana Talaga Purba Talaga Bandung Purba nyaeta ditimukeunna situs jeung artefak-artefak di zaman purba di sabudeureun Bandung anu mimiti kabuk baku para ahli tambang Hindia Walanda anu ngabogaan kantor pusat di Bandung. Di antarana nyaeta Dr. A.C. De Jong, pupuhu Dinas Partambangan. Di tahun 1920 nepi ka tahun 1930 anu junun manggihan sahiji situs anu eusina sesemplekan obsidian di pasir dagu pakar kiwari anu kasohor ku sebutan tugu triangulasi kaki 380 disebut pasir kordon. Kaayaan artefak-artefak ieu diteruskeun deui ku panalungtikan di sabudeureun Bandung ku Dr. Gr. von Kunixwal saurang ahli paleoantropologi anu manggihkeun manusa purba di Jawa. Hasil panalungtikana dipublikasikeun di tahun 1935. Di antarana kapanggihna kampak batu anu geus dipoles, tapi lain tina batu obsidian. Ngaliankeun tina bahan batu sejenas saperti kalcedon jeung kuarsit. Malah artefak obsidian oge lain mangrupa sesemplekan splitter, chips tapi loba nu geus ngabentuk parabotan kawas tungtung jamparing, peso, pangraut, mata bor, JCB anu umumna teu dipoles jeung laletik. Nepi ka disebut ku istilah budaya microlith culture artefak tina batu kalcedon. Salian ti kampak batu nu geus dipoles kapanggih oge mutu, batu asahan jeung gelang. Numutkeun Kunixwal 1935 artefak ieu minangka titinggal zaman Neolitikum. Perlu dipikanyaho yen batuan kawas obsidian, kalsedon, jeung kuartsit ieu asalna lain ti wewengkon sejen, tapi pituin batu di tempat eta sorangan. Kapanggihanna ieu situs teu mustahil di zaman harita geus aya buniaga batuan ku cara barter. Ngumutkeun hasil panalungtikan asalna eta batuan nyaeta ti sabudeureun puncak pasir nu luhurna leuwih ti 725 meter ti garis sky laut. Di zaman purba panumukan biasana diwangun ngadekeutan ka sumber kai, misalin di sisi leuwih, sisi walungan atawa deket seke anu bisa katembong tina ngaran kampong anu kiwari loba nu make kecap leuwih, ci atawa seke. Kunixwal nafsirkeun yen kaayaan Talaga Bandung Purba luhurna 725 meter tina laut. Lamun eta garis kontur ditarik lempeng, mangka bakal ngabentuk wangun buledan anu nangkup. Panalungtikan di wewengkon Sanghyang Tikoro, Kulonan Raja Mandala Kiwari, nepi ka walungan Citarum sabelah Pagunungan Kapur. Hasil panalungtikan geologi anu dilakonan ku Van Bemmelen 1934 dina waktu anu barengan nandeskeun pangrojong yen fungsi ayana Talaga Bandung Purba. Malah sanggeus rengse nulis sajarah geologi. Ti dumasar panalungtikan batuan jeung wangun morfologi ti gunung-gunung api sabudeureun Bandung bisa ditarik kasimpulan yen sajarah geologi Talaga Bandung dimimitian ti zaman Miosen kira 20 juta tahun katukang. Harita wewengkon Bandung kaler mangrupa laut. Kabuktikeun ku lobana fosil koral winangung terumbu karang, biota-biota khas laut pen, sapanjang umpakan pasir Raja Mandala anu kiwari katelah ku sebutan Gunung Kapur jeung pangalian marmer nu polana tina fauna purba di sabudeureun Citatah Gunung Kapi, Sene, diyakinkeun masih aya keneh di Pulau Jawa bagian kidul.